Caturkeun kaayaan geus beuki burit. Cahaya layung geus mimiti hibar di belah kulon, katempo meuni koneng mata koas. Sorotan heret jeung cari cangkas beuki kadenge patembalan. Sora barudak leutik oge rame pating beretak bari sempal guyon keur arulin-ulinan bari nuhun waktu salat magrib. Rek dialajar ngaji di masjid. Dina kaayaan kitu, Bah Rustam tos babadamian ngajual imah teh karek anjau ka imahna. Harita ambu yayah kakarek rengse nutup-nutupkeun panto jeung jendela jeung nyaangkeun lampu. Barang nempok salakina datang, ambu yayah langsung nanya, "Nah, gini sampai kabur atuh Abah? Kumaha geus jadi dibeli ke urang imah Mang Rinta teh?" Tanya ambu yayah. Bah Rustam can wakan nembalan, kalah gek diuk heula. Ari paromana katempo siga nu alum. Ambu yayah heran nempok kitu teh. Kunaon siga alum kitu Abah? Teu dibikin sugan imah Mang Rinta teh. Kapan cek urang mah nya hargana geus alus eta teh 10 juta atuh. Bari jeung imahna oge butut. Cek ambu yayah deui meuni norowelang. Dibikeun ambu. Malah wabah ge langsung dikontanan tadi keneh. Ari kitu kunaon atuh Abah katempo siga nu bingung kitu? Tanya ambu yayah deui. Bah Rustam ngarenghap heula panjang tuluy direk-dek bae mah nyaritakeun kejadian tadi. Ti mimiti manehna ngaduitan imah biona 10 juta sampai kadatangna paramlan anu keukeuh hayang meuli imah eta deui. Malah hargana ditaekeun nepi ka 5 kali tikel jadi 50 juta. Tuluy kapaksa ku Bah Rustam teh dijual deui lantaran paramlan janjina eta tina hasil usaha di tempat imah biona teh jang sodakoh cenah. Tah kitu caritana mah ambu. Kunaonnya Abah hese-hese teuing hayang jadi jalma miskin oge. Nu aya malah kanambahan deui pakai Abah teh. Cek Bah Rustam bari humandeuar. Ambu yayah ngahulang sakedeung tuluy pok nyarita ngalalamu Bah Rustam ti ditu nama. Atuh meureun mana kitu oge geus kersana Gusti Allah Abah. Kapan cenah cek pangaosan Ustad Kurniasi oge. Ari sagarana oge diatur ku Allah. Kaasup rezeki urang. Ayeuna mah kade syukuran bae Abah. Mana kitu oge Gusti Allah teh percayain ka urang jadi jalma beunghar. Cek ambu yayah. Ari kitu mah bener ambu. Tapi Abah mah bener-bener sieun. Kapan geus aya kateranganna lamun urang jadi jalma beunghar di dunya engke bakal ngarondang di akhiratna salina 500 tahun deui. Masih urang asup ka sawarga oge cenah. Abah mah yakin pisan kana katerangan eta teh. Cek Bah Rustam bari jeung ngomong nalungse. Ambu yayah ngahulang pusing pamikiran Bah Rustam. Batur mah hayang beunghar hidup teh tapi maehna mah aneh kalah hayang miskin. Sedangkeun ari kamaranehna mah rezeki teh siga nu ngudag-ngudag. Unggal dikaluarkeun nu datangna rezeki teh kalah leuwih loba. Di sejen pihak dina eusi hatena ambu yayah ayeuna mah geus sadar. Kumaha bae oge maehna rek nurut cenah kana kahayang salakina lantaran embung dicandung jeung embung pisah jeung Bah Rustam. Heueuh nya ari jalma sok model pikiranna teh. Heueuh eta si Abah salah ki aing sorangan contona. Batur mah hayang beunghar jeung hese ngudagkeun beungharan teh. Heueuh ari manehna mah siga nuturkeun kapan rezeki teh. Tapi manehna embung. Tapi dah aing marek kumaha oge rek nurut ka salaki ayeuna mah. Geus bukti kanyahna ka aing. Gerentes ambu yayah. Keur kitu dur kadenge suara bedug magrib di masjid disusul ku suara kentrong jeung nu azan. Bah Rustam cengkat tina diukna tuluy indit rek kacai rek abdas. Geus magrib ambu. Abah mereka masjid deui. Nya atuh Abah. Geus ulah loba pikiran teuing. Engke ge Allah mere jalan kaluarna Abah. Tembal ambu yayah. Bah Rustam teu nimbalan tuluy bae maena indit ka tukang. Kitu deui ambu yayahna. Manehna oge indit ka dapur. Cag urang tunda heula. Ayeuna malik diheula ka tukang nyaritakeun kaayaan juragan pangsiun.
Basa Bah Rustam tua kampung jeung sejenna baralik, juragan Pangsiun oge rek balik muruka imahna. Nah hatena mendekel panas lantaran nempo Bah Rustam anu meunang rejeki gede bisa ngajual imah mangrudinta ku harga 50 juta. Anu padahal Bah Rustam harita teh karek kaduitan pisan tengendek sajam-jam acan. Pasti beugi ngajago tah nu ngaran si Rustam. Pasti oge ngahaja mainna teh tadi ngajak aing teh. Pasti narek panas ka aing eta teh. Gerentes juragan Pangsiun bari sukuna mah terus ngalengkah leumpang. Tapi aing mah yakin si DB oge pasti sakongkol jeung si Rustam tah. Pasti mainna oge geus apal lamun imah si Rudinta teh geus diincer lila ku ngaran si Ramlan urang dayeuh teh. Ku aing kudu diomong tah selebena oge. Tuh man, lain ngabejaan teh ka aing heula pi rezekieun teh kalah ka si Rustam. Padahal mainna teh mindeng diberi duit ku aing teh. Heueuh. Mending diparana heula ku aing teh selebena. Gerentesna deui. Atuh tuluy leok bae juragan Pangsiun anu tadi narek balik ka imahna teh malah mengkol ka jalan anu berasna ka imah Palebe. Keur kitu teu kanyawan ku manehna di jalan anu ti beulah kenca Ceida anu kakarek menang duit munul ti Palebe oge ke leumpang. Barang nampok juragan Pangsiun Ceida meuni ceuring hak. Lah kadalah eta geuning juragan Pangsiun. Rezeki deui bae maing ya. Gerentes Ceida. Ceida buru-buru leumpang udag juragan Pangsiun bari huak hauk ngageroan. Juragan, antosan juragan. Cek Ceida bari leumpangna beuki nginjig ngudag juragan Pangsiun. Juragan Pangsiun ngarenja kaget red ka tukang breh katempo Ceida keur nginjig leumpang ngruka manehna. Beuh, geuning aing mah kalah apes deui bae mayu. Nah, tah pangi deui jeung Wong Barongan. Gerentes juragan Pangsiun. Meureun teu dajen ada hareupan jeung Ceida, juragan Pangsiun beuki ngincig deui bae leumpangna, geus embung ngaredet deui ka tukang. Atuh Ceida meuni ambekeun. Dasar aki-aki nurus tunjung, disampeurkeun kalah kabur. Teu apa sugan ari si Ida teh saha? Awas ya. Gerentes Ceida. Tuluy Ceida teh ujug-ujug huak hauk. Tulung, aya nu nginjem duit ka kuring kabur, tulung. Eta jalma mung bayar bulit, tulung. Cek Ceida huak hauk. Atuh juragan Pangsiun teh reuas reg bae eureun leumpangna. Ulah ngajar, dasar wae Bang Barongan. Eta kalah huak hauk kitu, mata kuidang bae ka aing. Cek juragan Pangsiun tuluy maehna kapaksa malik deui ka tukang. Sedengkeun Ceidana geus anjog disatukangeun juragan Pangsiun bari ulung ngahelengeh. Geuning kalah eureun mapahna juragan. Cek Ceida bari ulung ngahelengeh. Juragan Pangsiun katempo haseum beungeutna bari tuluy pok ngomong. Naon maksudna huak hauk ngomong aya nu nginjem duit ka kuring terus kabur? Ulah sok kitu Ceida. Mantak ngawirang batu eta teh. Tembal juragan Pangsiun bari beungeutna katempo burung ambek. Berarti juragan rumaosnya gak disambutan ka kuring. Iya, tapi kuring oge ditipu ongkok pan ku Ceida teh. Ditipu ku kuring naon ari juragan? Ira kuring nipu. Kapan Ceida ngahutangkeun ka kuring teh 100.000. Nah ari kudu bayar 2 juta. Nipu lain nu kitu ngaranna. Ji, ari juragan, eta mah sanes nipu. Bagi hasil juragan, bagi hasil. Pan sahur juragan ya. Nambut artos ka kuring teh kanggo bisnis akhirat, kanggo sodako. Ada bisnis akhirat tina sodako, pan sahur juragan oge hasilna 1000 kali tikel sanes. Atuh kuring ge hoyong kenging bagian tina hasilna. Kitu sanes perjanjian teh juragan. Juragan Pangsiun rek ngap nembalan deui, tapi ku Ceida langsung dibiheulaan deui ngomongna. Ayeuna mah tos kieu bae juragan ye. Kuring mah nyauran juragan teh terus terang bae ye, rek nagih persenan tina hasil ganjaran sodako. Pan ari ngaran sodako mah ganjaranna we engke di akhirat, tidak. Kuring oge can dari mana mah can ti Gusti Allah nage. Ih, eta mah teh langkung juragan atuh. Kuring mah pokona mah hayang ayeuna dibere persenan ku juragan teh. Sok pokona mah kadiekeun 2 juta juragan. Lamun juragan embung mere, ku kuring barek digegerkeun lamun juragan teh mere sadako ka ibu-ibu ladang nginjem ka kuring. Cek Ceida menur welang. Atuh ngadenge kitu juragan Pangsiun anu boga sifat gengsian mending ngarenjag leuas. Tuluy pok maehna ngomong deui lumengis. Ulah kitu Ceida. Ulah kitu. Nya atuh lamun ku kuring mung digegerkeun, geuwat ka dieu bayar 2 juta. Ulah ayeuna tuh Ceida, kapan kuring ayeuna mah keur teu nyekel duit.
Maksud duit kuring teh nyekel duit kes. Dari duit mah kuring loba. Ngan di bank di dayeuh. Teu bisa. Kuring mah mung nyaho. Pokona kuring mah hayang ayeuna titik. Lamun teu ayeuna, kuring mau minta borah. Kadiekeun surat imah juragan kadiekeun. Cek Ida keukeuh. Juragan pangsiun mending ngahulang. Bu, ieu sebenarnya manusia tak jurig diri urinya. Nah, habat apas-apas teuing atuh aing kalah kenal jeung manusia kos kieu. Kerentes juragan pangsiun. Nempok juragan pangsiun kalah ngahulang kitu, Ida pok ngomong deui. Kumaha juragan? Kuring minta kepastian ya. Mending bayar kontan 2 juta ayeuna. Teu mending mere boroh imah bae ka kuring. Tak kumaha? Lamun juragan mung milih salah sahiji ku kuring rek diarkeun bae ka balarea. Lamun juragan teh sok sedekah tapi duitna rada ngahutang. Eta mah tinggal milih bae juragan. Cek Ida. Juragan pangsiun ngarengha panjang humandeuar. Nya geus lah Ida. Ku kuring dibayar. Kuring minta waktu sampai keisukan. Lamun isukan kuring teu bisa bayar, hop tah surat-surat tanah rek dibikeun kuring. Cek juragan pangsiun. Nyalah sok ku kuring dibere waktu. Tapi awas ya juragan, lamun isukan bohong. Cek Ida ngancam. Nya Ida. Geus lah kuring kaya perlu heula ka balabe kabur burit. Cek juragan pangsiun bari tuluy malik indit. Ida nyerengeh. Dasar si Ida mah emang pinter. Pasti beunang tah surat-surat tanah ku aing. Imana oge pasti kapemilik ku aing. Bakal jadi milik aing tah imah juragan pangsiun. Terentes Ida. Ari juragan pangsiunna katampo geus rada jauh leumpangna. Ida malik ka tukang rek indit balik maksudna mah. Parang malik ka parangana Barustam ge anu rek ka Masigit mucunghul. Ida ruas tapi bunga. Lah kadalah. Bener-bener bujur ya poe aing. Eta duit dempang nyamperkeun ka aing. Rentas Ida. Ari Barustam anu geus anjog ka hareupeun Ida pok nanya. Ye, geuning Ida. Burit-burit di dieu keneh. Kenaon Ida? Tanya Barustam. Pugu abi teh nuju ngatosan Abah ngalangkung. Nungguan kuring diiwat. Sumuhun hoyong ngadoakeun Abah maksudna mah. Ngadenge kitu Barustam anu mung didoakeun jembar rezeki langsung bae motong omongan Ida. Geus Ida ulah teruskeun. Kuring mah teh hayang didoakeun, pastina ge Ida teh hayang ngadoakeun kuring jembar rezekina lain. Kuring mah mung Ida kerung, tapi utukna hencer. Langsung bae maehna bisa nebak hayang Mbah Rustam. Heueuh, ieu jalma miwalti batur. Aing kungsi ngadenge. Aya jalma nu ngadoakeun maehna jembar rezeki kalah ngambek. Malah cenah duit nu geus dibikeun ge sampai dicokot deui. Ari nu ngadoakeun miskin kalah diberi duit. Dasar rezeki mah. Bener rezeki aing. Gerentos Ida bari tuluy pok ngomong. Hapunten Abah. Abah mah lepat. Abdi mah teh acan reng sanyarios teh. Ya abdi mah sanes bade ngadoakeun Abah jembar rezeki. Ari kitu, rek ngadoakeun naon atuh Ida teh? Abdi mah hoyong ngadoakeun kieu Bah. Mudah-mudahan Abah teh si enggal jadi jalma miskin, malah masing malarat Abah teh hirupna. Cek Ida malah ngomong nage sampai tandas pisan. Ngadenge kitu, Mbah Rustam unggut-unggutan, malah ngabalanya seuri. Tah, lamun kitu Abah ngadenge resep Ida. Nuhun Ida nuhun. Ayo Abahna kaburu rek ka Masigit, kaburu magrib. Cek Mbah Rustam. Tapi ku Idana kaburu dihalangan. Kek Abah kek. Ulah baka angkat heula atuh ka Masigit. Can beres urusan sareng kuring teh. Mbah Rustam ngarendeg deui eureun, ngalieur deui ka Ida. Can beres kumaha ari maksud Ida? Abdi teh acan dipasihan persenan Abah. Maksudna peda Ida ngadoakeun ka kuring miskin. Ida minta diburuhan gitu. Tah si Abah ngartos. Lamun kitu mah berarti Ida teh ikhlas ngadoakeun kuring teh. Ya Ida, lamun jalma teh ikhlas ngadoakeun moal dikabul ku Gusti Allah na oge. Lamun kitu mah moal wayahna Ida. Kuring mah moal ngaburuhan da Ida na teh ikhlas atuh. Tembal Mbah Rustam bari malik deui indit. Ngadenge kitu Ida meni mendakal ambak. Ih dasar zaman harus tunjung. Didoakeun si aku aing masing malarat beneran si Rustam. Cek Ida gugulunuk. Ngomongna meni tarik. Omongan Ida kadengin pisan jelas ku Mbah Rustam. Reg deui Mbah Rustam teh dempangna eureun. Tah, lamun ieu ikhlas kadengina Ida teh ngadoakeun aing teh.
ayeuna mah dibere duitna ku aing, teu rugi aing merena ge. Gerentas Bah Rustam bari ngaliuk lalaunan ka tukang, bari pok ngomong ka Ceuida, maksudna manehna rek mere duit. Tapi Ceidana ruas manten, lantaran disangkana Bah Rustam terek ngambek. Jadi barang Bah Rustam balik, Ceidana langsung ngabrang melompat kabur. Bah Rustam gogodeg, "Yeh, jalma teh, ari rek dibere duit ka aing kalah kabur," cek Bah Rustam. "Yah, mana kitu ge meureun bener-bener ikhlas manehna teh. Teu hayang diburuhan meureun." Geurentesna deui, bae tuluy bae indit deui nuluykeun lalampahana, cak urang tunda heula. Ayeuna cuang malik deui heula nyaritakeun Paramlan jeung Mang Darna baturna teh. Duanana terus bae laleumpang incig mapayan jalan satapak anu engke berasna ka jalan gede. Saja jalan teu aya nu ngomong sakemek-kemek acan. Duanana terus bae ngarincig lantaran sieun kapoekan di jalan. Reok ka beulah katuhu mapayan kebon tiwu, akhirna mah beras ka jalan gede. Tuluy duanana narang tung nungguan delman anu liwat. "Urang teh kaburitan teuing, Pak," cek Bang Darna kadenge nyarita. "Iya Darna, tapi sugan bae masih kene aya delman anu liwat. Dari mobil mah geus moal aya," tembal Paramlan. Sakedapan duanana katempo ngaharulang, teu lila pok kadenge deui Paramlan cumarita. "Lain euy Darna, dewek mah jadi pikiran bae teh. Kaemutan kunaon kitu, Pak?" "Eta perkara perjanjian dewek jeung Bah Rustam euy. Pan tadi dewek teh geus janji lamun hasil tina usaha dewek dina tanah nang meuli ti manehna jang sodako. Sedengkeun dipikir-pikir ku dewek ye, atuh bakalan rugi gede lamun kitu mah." "Leres atuh Pak, pasti rugal. Ayeuna lamun aya untung kada dibagikeun. Ti mana atuh jangan gentosan modalna Pak. Sedengkeun modalna teh sada sakrik sakedik." Puguh kitu pikiran dewek teh. Ayeuna lamun engkena dewek ingkar janji meureun tanah nu geus dijual Bah Rustam teh yeuh ka dewek bisa dibatalkeun deui. Cik. Maneh bisi boga menggolongan. Dana kumaha carana sangkan dewek bisa bebas di perjanjian jeung Bah Rustam. Ulah sampe ke maneh nuntut da pamohalan atuh ari hasilna ku dewek dipake jang sodakoh mah, cek Paramlan menta bang bolongan. Mang Darna ngahulang tapi teu lila pok maehna ngomong deui. "Ari cek pangepot abdi mah Pak, teu aya deui jalan, teu aya di cara. Iwal Bah Rustamna kedah dileungitkeun," cek Mang Darna. Paramlan kerung. "Dipaehan maksud maneh teh Bah Rustamna Darna?" tanya Paramlan. "Nya, da teu aya di cara tuh Pak. Memang dosa, tapi pan Bapak tiasa tobat teuing kena. Sanes urusan oge ari Gusti Allah mah maha lautan hampura. Teras da cek katerangan apan dosa anu moal dihampura ku Allah mah mung sirik sareng jinah sanes," cek Mang Darna. Ngan waktosna seep ieu dongeng karangan pribados Kang Abun Burhanuddin. Hapunten kakirangana mugia katampi kalian kabingahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.